Nyobi ngabuat lebih dalam dari segi gerakan, segi aliran, sarana usul gerakna kumaha. Mau panjang lebar deui urang langsung urang nepangan ka Kang Dama sareng ka ngarakean keur ngabuat aya juga. Yo, langsung karena urang terus di padepokanna langsung alhamdulillah dipangan Kang Dama rasanya menuju aya. Maka dia menuju latihan kan? Mohon. Kalau rasanya pas jadwal latihan. Ayo tadi kan aya pertarusan tahun lain nu diajarkeun asa. Mohon. Biasana ieu leres. Gerakan nu sobat jurus 5 di padepokan Sirena. Biasa dia kan kadang-kadang ya salah sawios gerak jurusna nah satu sih aya di itu gerakan kaopatnya di kaopat ya kaopat hiji padahal itu kaopat pamit itu gerakan tadi kaopat ya. Itulah contohnya meureun sepanjang lebar anu sakaterang abdi jurus 5 anu di dieu tah sapertos kitu beli aya pertarasan naon sanes-sanes yang langkung apal lebih dalam nama biasa ngawangkung deui we. Itulah pangeran maksa nerangkan agama pangeran pami hoyong lebih jelas lah nya supingnya langsung ka dieu pangerannya. Supaya ka dieu langsung latihan bro. Langsung latihan sareng padepokan Surya Kencana Pajajaran. Latihan pertama jaminan telebar ku ilmu ternyata saya bisa gitu biasa ngajabarkeun ka urang sadayana mudah-mudahan semanfaatna. Tapi dah memang di ibaratna di masa ayeuna kitu nya statusnya penting pisannya bela diri teh. Beres. Ngomong mulai kali remaja gitunya bahkan ke menutup laki-laki wae istri kedahnya saya salahna istri oke komo istri kedah bisa namanya lagi kan kejahatan teh tidak mengenal waktu korban gitu kan tidak mengenal siapa asal ada kesempatan nah itulah terjadi kejahatan makanya kan kalau kita siap dengan segala sesuatunya mungkin bisa Allah gitu terus dilatih mah gitu panjangnya karena pentingnya bela diri teh komo ieu bela diri selain bela diri budaya urang oge gitu nya iya urang dimulikeun nah itu balaya singkat cariosan sareng Kang Dama mudah-mudahan aya manfaatna kangge balaya sadayana beli balaya aya minat hoyong berlatih langsung di Padepokan Surya Kencana Pajajaran mangga sumping wae insyaallah alamat sareng kontak personnya ditulis itu abdi dina deskripsi. Ya tadi atos anu aplikasi jurus dasar nu jurus 5. Nah ayeuna aya 8 bagian jurus anu dirangkum janten gerakan dasar misalnya coba sampai buat stop 2 stop 2
2 stop 2 stop 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 2 stop 2 stop stop tutup. Tah ieu dina 8 tadi salosna upami ku urang dikembangkeun eta anu bakal tiasa ngajantenkeun urang tiasa main gerakan pepehannya. Nah, seperti anu tadi gitu tah. Iya. Iya kan di dasar Cimande ya. Nah, tapi enak permainan itu tadi lu 8 ieu upami tos dirangkum mah urang atos tiasa tuh. Tos dieu. Oh, main atos didinya gitu. Jatan atosnya misalnya ku permainan kerasan we, main kubahan. Teu ngangelengkah tapi ya dasarna. Satu. Tuh, terus. Nah, gitu. Iya, teh nambah hiji upami di pras deui mah kayak bakal ngalahirkeun deui gaya-gaya baru. Gitu panginten. Aina ulang contoh sareng anggapan sareng agama dan buah kepawis kami sampaikan kepawis dari segi aliran ditunjukkan dia sudah asal mulanya di mana dan pada langsung yang kayak diri penontonnya tadi teh awal mulanya berdiri sudah rencana Pajajaran teh mengusung aliran di mana nanti di silahna lah Ya memang kan dia kapungkur artinya dan beberapa bergelayut ya di alir gitu. Kirang langkung komitmen kan yang mana nya masa pelapat mah kelas dua SD lah lebih kelas berarti itu kelas SD berarti kelas dua kelas tilu udah 2 tahun lah jaraknya. Memang abdi kapungkur mah diajar gini kapungkur diajar gini teh di nyalmarhum Mang Eman sebatna tapi di dingna mah da ngangge di paguron aya paguron Sinar Himalaya masih aya ayeuna Abah Daria memang sareng Abah Eman teh dua sekawan anu berkecimpung di pertemuan kesehatan daerah urang di mah zaman Jawara lah gitu sahabatna. Nah, namun dua peran orang ini memang masing-masing gadus sekte atau nanti aliran sendiri. Upami Badaria mah unsur Cimande Cikalongna ibing teh eta mah fokus kan di ibing bagi di orang kami ibing upami Bae Eman mah si musliman itu tadi kapungkur mah nuju abdi kelas 2 SD nuju ali itu teh acan di Pedar jurus 5 eta teh tadi pasikeun benernya mohon tanya dipasikeun tatos ageng saur Abah Eman ieu cenah anu kadang ditanya dulu kita belajar jurus 5 sekarang hari makan di sini sekarang kita salarusna upami disebat ini naon di situ teu aya atau napi aya istilah buah kembang
banyak orang mengatakan bahwa kembang dan buah itu berbeda. Abdi mari mau samata-mata ayeuna jalmi atau napi dulu besar ngadama hiji kembang atau napi hiji tanpa beliau mengetahui isi daripada kembang itu sendiri, buah atau disebut buah. Bagi anu disebut buah teh dasar. Nah, jurus dasar. Memang dina buah aya perbentenanana, upami kada disebutkeun aya perbentenanana. Kieu dina buah mah kadang dasar gerakna teh kiri kanan atau lebih ke cakatuhu gerak. Itu misalnya semacam aya disebut tengkong gede. Kecak. Tengkong gede katuh. Nah, dina ibing buahna memang bisa dipakai, namun bisa sengerna katuhu unggul pagi ibing mah kada salancar. Da upami buahna di jentrekeun dina ibing urang berat ngalatih urang kali eta katos kalah. Berat kadieu mah gampil urang kali teh gitu. Pas di kapal diekeun sesat mang gitu. Oh iya pangintan guru orang, oh berarti ieu mah kecerdasan intelijensi semua orang terkumpul pangintannya bagaimana cara mempraktiskan gitu, bahwa jurusnya supaya bisa diterapkan orang kami. Nah di dalam kembang eta teh jelas terus kena buah ada moal tiasa urang usi kembang lamun teu aya buah. Namun karena atos di damel salancar enten tos we disalancar kembangna heula ayeuna mah nu diajarkeun teh engke beres kembang harang kana eusi na kana buah. Nah ketos dina buah baru kana siki na pisan. Jadi 3 kesatuan ieu anu memang diajarkeun ku sepuh urang teh ka siswa-siswa nu diajar silat, itu diajar penca. Kalau secara paket-paket mah perulingan dari kembang sareng buah teh. Secara awal tinggal oh itu buah, oh iya kembang. Artinya Tiasa ketinggalna dina permainan gerak tangan sareng kaki. Sampai tegas ya. Tadi keca kakak tuh. Gitu. Janda terus seperti jurus 5 kitunya. Kalasan memang di Padepokan teh aya sababaraha aliran, urang teh di waris sababaraha aliran jurus. Kadang-kadang kamu pun bingung ya masih hanya seperti kitunya jurus 5 ieu nu nyebatkeun ieu kalong nu nyebatkeun jurus Cimande. Ada urang mah kudu kumargi reus. Ewakan we dicanakan eta pengetahuan da kangge urang. Diserap gitu ku urang. Terus aya sababaraha sepuh. Jantan ya gitu anu ngabentenkeun teh dina gerak panangan. Terus tadi jurus 5 nah kadang-kadang upami di damel salancar mah cawe mana gitu mah nampak karena irama lagi kembang mah identik sareng irama musik ieu seni. Kumargi kieu dina silat aya sababaraha unsur. 1 unsur olahraga, 2 unsur tarikna aya. 3 unsur bela diri. Dan 4 penting atau di jentrekeun ka pukul. Yoga teh. 4 eta. Itu panginten upami ninggal naon tingkatan biasa disebut tingkatan Step by step nanya. tapi upami di Padepokan abdi mah di dieu nya diuihkeun deui ka pola anu memang kapungkur deui. Kapungkur mah abdi nuju latihan langsung we sok sana jang tuh keung buka sana bukaan oh kumaha oh kieu hiji teh hiji we 2 begitu 3
4, 5, 6 dugi ka 7 cenah goong teh sebabna 4 ka 7 goong teh pareredat tepat 4 kagoong teh sana dugi ka 7 eta ibing bumbun gitu eta nu dilatihkeun mah diuwihkeun deui orang kali teh ayeuna nu diajarkeun kana buahna heula ku abdi ayeuna jurus dasarna heula anu diterapkeun samantawis ayeuna di Padepokan Surya Kencana Pajajaran teh tilu aliran paintennya tilu aliran dihijikeun janten satu rangkuman materi pembelajaran tina jurus lima aya tina Cimandena aya tina Cikalong aya salerosna tina Sabandar tina urang dihijikeun Dihijikeun. di Padepokan ieu teh jantan we panginten anu hiji mah bagian kahiji marang rangkumanana 8 jurus anu kedua di damel rangkuman 5 jurus genep upami telepatnya genep jalan upami dijumlahkeun ieu da abdi mah ngetang disebut hiji jurus teh hiji gerak hiji jurus berarti genep ditambah 8 ya masih itu jumlahnya eta nu dipopolakeun di Padepokan Surya Kencana Pajajaran tak ieu upami urang atas memahami jurusan anu diwariskeun tadi jurus 5 sareng anu tadi rangkuman anu 8 tadi urang ke bakal tiasa berkembang ke urang tiasa diajar timbangan dikembangkan karena timbangan mungkin orang biasa diajarkan karena totogan sebab mungkin orang biasa berkembang ke pepehan anu langsung cepat eta mah gitu margi naon sagala rupi perkembangan jurus anu ayeuna janten pepehan timbangan terus atau totogan sadayana aya tina dasar anu tos di Padepokan ieu Sebenarnya ini memang jadi karena Padepokan Surya Kencana Pajajaran bahwa itu ternyata berdirinya teh ditopang pengertiannya kutilu unsur Aliran. belah diri. Nah itu pemilikan kutilu unsur itu apakah ada tingkat kesulitan ke? Kalau kan mulai dikombinasikan. Tangtosna setiap bela diri setiap ayatnya kan gaduh karakteristik masing-masing. Nah, kumaha cara ngkombinasikeun gaduh kesulitan tuh pas selama ngelatih ulang kali salami ngemutan ieu cara ngombinasikeun kapupur memang ada kesulitan karena panginten abdi oge masih proses pembelajaran. Tapi ketika abdi mencoba bikin rangkuman materi sendiri dari akar jurus yang tadi gitu akar jurusnya tadi akhirnya abdi biasa heula terus dipahami ku abdi mah da kapendak nyalira teu aya hambatan lain-lain ketika abdi ngajarkeun deui ka orang kalis teh ada terus gaduh trik nyalira gitu dan biasa eta aya teknik lah teknik Ngajarin lagi dan bisa juga teknik. Nah, main di asal ka batu di asal sorangan nah, bicara teknik itu panginten kita sama masukin aja kene kita tarusan teh ya bila yang tarusan sana anu urang mungkin ke balaya gitu aya tarusan maka tulis di kolom komentar bari tahun wae insyaallah ku tim disanamkeun ka para guru Surya Kencana Pajajaran itu langsung saya deui suping langsung kepada Padepokan mangga kemudian kita mulai ngobrol-ngobrol sareng tim Padepokan Surya Kencana Pajajaran nuhun ka para guru Nuhun sadayana, pangapang sadayana. keluarga besar semuanya. Assalamualaikum